Setelah can diajar, urang ngadoa sarangan, ngadoa di kawitan. Doa rengsek. Alhamdulillah, nuhun ka Saderek Surya salaku KM parantos mungkin doa dina dinten ayeuna. Ya, mudah-mudahan sadayana sarehat ya teh. Ya luar biasa ini. Sumping sadaya. Sumping. Pamimigон kamari mah aya nu teu sumping nya. Tiluan ayeuna mah sumping Sadaya. Ya. Nah, antos
teknik. Lihat ulang ya teh. Masih semangat tak? Ya, semangat ya teh. Tina tayangan anu nembe. Ya, judulnya non? Gara-gara Surabaya. Ya, gara-gara Surabaya. Carita nama ayah sama tadi kapan nanti? Kalian sang kuliah. Jaya Sugi ayah Suhana laki-laki si Aki tak bapaknya si Kabaya kasih teh teksna biasa sanes teksna dan penampilannya dipintokeun biasa sapertos drama tapi teksna ayana dina naon lamun biasa drama dialog langsung ya. Sanes dialog sisiran ieu mah dialognya sisiran pasti apos lah ngadamalnya di bumi didiskusikeun sareng kelompok tah ieu ibu oge ayah contoh teks sindiran. Nah, ayah lu gede maca Surya sih dalam pang catat. Ya, mangga. Cintonan sindiran. Cintonan sindiran. Salian dikenalkeun atawa dipawikeun di sindiran oge bisa dipintonkeun mangrupa pagelaran sindiran. Ari wawuna bisa mangrupa tempas sindir, bisa oge mangrupa sandiwara atawa konser. Pikeun kaputing pintonan diantarana mikabutuh naskah anu dibubuhan ku pageuman atau dialog. Kitu deui para palakuna ditangtukeun sakumaha biasana naskah sandiwara. Tangetan geura contohna dihandap mangrupa sempalan naskah Benak Indra Setiawan. Nah, ya. Jadi itu sejelaskeun naon anu tempat sindir teh. Oke. Tempat sindir anu kenging hideung naskahna eta biasa diklaim atanapi diaku. Oke nih kelompokna Surya sawe, Surya, Duri, Irsa, Syara, Sehingga ya biasa. Nah, ieu aya dialogna. Kita bariasan ieu. Aya.
misalnya di pangkat udah. Tak. Ulah sok ngaboto limun, tanggal toge ngajar-ajar, ulah sok getol ngalamun, mending oge diajar. Ya, cik. Eta lebetna karena sendirian jenis naon, ngomong naon? Apa Rika? Ada lagi apa kita? Rika. Naon fungsi sosialna? Hah? Pasti ayah kadang ayah lepatna, kadang ayah leresna, ya. Namun lepat angin dan ibu dilereskan, namun leres berarti alhamdulillah. Ayo, ya. Nah, ayah deui. Mangga diawas. Tina di HP. Ayah saladah ayang-ayang mandi petikan hiji-hiji sanajan hayang-hayangan lain milih ranking hiji meuli poya meuli kaset meuli CD pampoterna abdi gaya abdi kaset tambah deui tampil terna. Ya. Ieu nu dinamikeun teks contoh terpasih. Terus ieu teh cara hidup. Jujur ibu tak ajan tinggalnya anu utuhna siga kumaha anu beuteuhna siga kumaha hidup. Ya. Ku hidup pinton heula bari ngasihkeun naon hasil tina diskusi kelompok. Aya nu diteruskeun heula. Oh, saya si amun saya naros berarti ibu naros. Naon wae sih nu kudu diperhatoskeun dina ngalaksanakeun bebas sindir. Awe. Dina. Hal anu kedah diperhatoskeun nalika tempat sindir nyaeta penghayatan, gestur, jeung lentong atau intonasi. Contoh atau informasi. Ya, contoh. Meuli koya, meuli kaset, meuli CD, pamuterna. Abdi gaya, abdi kaset nu berpikiran saya. Biasa masuk itu. Surya, abdi gaya, abdi kaset, cenanya. Tambah deui pampir terna. Siga nu nyarios biasa. Ya, maksudna lentongna, ya. Lamun anu keur bahagia nya nu keur bagja kumaha, nu keur sedih kumaha. Lentongna. Ulah kieu ongkoh eusina ngeunaan. Jika sedihkeun misalnya. Ngobrolna dari cuman iya. Cuman ya. Jadi kudu sesuai ada nanti kudu saur. Nah. Aya keris dina batu awi gogong ditalieun. Abong geulis mangga kitu. Ngomong ge ditalieun.
sedih aya anu gembira sama kata pasinggir kan teksna aya dina wangun sisingiran paham? Ayo nama ya. Ide sakelompok dipasihan waktos latihan di tempat masing-masing gerak 3 menit cekapnya 3 menit dibaca deui sahacan papayun sakelompok dinilai 1000 siap? Mangga bro 3 menit ya. Tapi kapayuna kayaknya kedah di salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Sifulin dari Makassar, Cisingiran. Kemping pramuka di lokadina, di bimbing lokadina, menjakal madina-dina, salah ganti jawabnya. Hiburan di imam pangandaran. Hiburan di imam pangandaran. Depimu, gendes pasal hijiman penting. Pendena 80. Sakabon mereka suruh anu boga punya monyet ngasih untung 80 jibatan sebeli monyet.
aya buah ukur sapasi. Boro-boro sarapan puluh nu aya penjeuna kursi. Kapan teh mapay kasisi kakaparan diapungkeun bener pisan. Penting kursi peuting dateng ngapakeun. Keun bae pada ninggalkeun di barengan santai jembar. Niatlar kaplageun kalahkah diajak mabar. Lamun urang meuli tisu kuduna ngaresna tesa. Lamunna bar bisa kahusu kuduna apakeun ge bisa. Mobil pinu di parkiran, meni rapi dijejarkeun. Lain pikeun di pikiran, ulangan mah dikerjakeun. Baju pantai dijajarkeun laingan padangan ngumpul. Eta oge dikerjakeun ngan teu maksimal ngumpul. Lamun urang hade basa, padan ditanyaan teuing. Lainan urang teu bisa, soalna hese teuing. Disuntik juga dibaal, bisi jadi salah paham. Ulah sok nyalakeun soal, urangan kurang paham. Awal umat meuli bohlang. Nu aya warna biru lamun urang sangkaan berat terus bentol dulu. Sagar arang menibara, diluhur sakulah balungkung, hanjakan mata datang heula, kaduh masuk kanuntung. Piknik bareng berkoronan, nyawa hotelan sakamar. Mimpian di ayeuna, urang mesti aja sing bener. Bojong salawe palelangan, laukna sok telode. Hadena mendek ulangan, ngapalkeun pendeuna hade. Ngapalkeun teh penteuna Hade. terus temprak heula sambal, kelompok. Lain ya. Saya mama disebutin dulu namanya. Cik, kalau dulu nih sana. Situasi di jalan. Situasi yang ada ulangan. Pada ulangan mata saya mencuri monyet, ayo kursinya. Gak mau lah ya, ulang selimanya ulang pada pasti kudu salah 40 ya. Benar hiji, benar hiji. Salah hiji. Sadi, gimana? Iya. Oh. Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dia urang bade ngacakeun tempat sindir. Situasina nyaeta di jalan mereka sakola. Aduh, kunaon? Boga paleta enteng kamari, benerna semplak kubu ieu nyaribetkeun kamari teh sendal sebelah. Kapo bensin meuli sorak, aya mobil nu teu eureun. Mantap lamun barang dahar singet haru gigireun. Lamun urang arek ngeunteng ulah bari nu angketan, lamun nya nyaribeuteung ulah poho diobatan. Lamun rek kabatu karas, mangkatna rek dijajakeun. Arek ingat aya tugas bari jeung macan ngerjakeun. Kaparigi meuli telepon, make baju motif macan. Tugas naon, sarua kuring ge acan. Pemajakeun ka niat mancing menang ngalep goloho nu mantap kita dipeting. Pilih kanang yang hidup poho. Kurilingan gas, temanggi berarti alas. Urang kayak naon tugas, kababaturan ikhlas. Bagi rapot naik kelas hiburan lamun teu bodo lain ku masalah ikhlas sarua jeung ngabodo. Di emang nonton sinetron, pas nonton udahna ceuri. Lamun urang teu nirot, kena penteuna leutik. Situ mang saida leutik, malah lauk di kerangan. Keun wae penteuna leutik, nu penting menang sorangan. Kaparap tiap jeung Kang Barawan jalan anyar kias sekolah lamun teu menang jalan cik atau kepatahan. Tilu kue hujan noron, tepat sahur kita dengdek. Tibata dipentan nirod, mantah mematahan makhluk. Subuh-subuh kuring inget mangina rek kawalungan. Ayo urang semangat tina diajar bebarengan. Kade omat masih inget keberang yang nambahan. Simpuring jadi semangat, daek kepatahan. Moe kopi dina nyiru disiukan di rantangan. Ayo geura buru-buru bisi urang kaberangan. Atas? Atas. Emang sadaya atuh karo kelompok angel sareng ideal sareng oge asli. Tadi kan judulnya apa? Ieu Situasi dan mereka satu. arek kasa. Terus ibu
udah bahasa si aja nyebut anu itu nya di sini ribetnya kayak tehnya we ngeri. Udah sebelah. Lumayan deh kelompok terakhir. Kelompok tilu. Ya, sok. Surya, sekarang pengen nama enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya abdi salam kelompok badai nembakeun tempat sibir. Situasi jajan di kantin. Jajan yang masukkannya jajan. Ulah tahu menuju nitisan teh menang dia karena naon tinggal riung barijeng ngarecet kieu. Ari meuli lalu patin tempatna becek mun hujan Ari nu ngaranna kantin tempatna nu kajarajan. Namun dia di ruangan kelas sinduka lamun rek melibatkan ulah ditabakan Kasih jurang lain teh belum cai dina seeng. Ugu dicabakan sampai nyaman anu hareeng. Ulah dahar disesakeun bisi batur araheun. Ulah sok dibiasakeun bisi batur gareureun. Sustabil ka Malaysia, Bu Susi mantan menteri. Abang orang Indonesia tak apal budaya asli. hasilna kalau menang budaya kita lamun anu sejalan dua jiwa jalan Kamu buat yang limawan, mulai di warung, KM, punten aku rek kaliwat, terus benang anu hareeng. dengan di bawah dengan di dekat jalan karena terjadi mari gorengan dicampur Mang aku ngalarang ge awakna mun barentong kuring mah da bari lage hayang lage beli cimol Di pantai rek naik kuda terus selfie, da beungeunna pucal. Lantaran hayang ngebada sing kuring mah meuli pucal. Dudahan di restoran anu tempatna bararesih. Atuh ih meuni belikan pandanganna kan bersih. yang paling kagari mandatory itu selamat sahabat program juga semuanya mengakui di sana Indomar beli ngabrang di jalan sendok ngumpul bukan teh nya rek meuli nu aya ngaruh ngumpul Kejojogan jeung si tantri palingna ngadon kalpar lain ka apa kana antri ieu beunteung geus lapar. aduh Memang itu adanya nama ayah anu di kantin, ayah anu rek masak, sama ayah nu geus ulangan. Di kuping gede si ieu sana moal terus tadi meuli naon? Moal terus mie goreng mah dari dicabakan ku si eta cenah gorengan. Harus diuli tuh ke hayang naon? Hayang gorengan nu kumarun. Goreng. Tadi bilang dia panas kene cenahnya nu haneut jadi enak dituangna. Rupa-rupa nya hatur nuhun nya atos dibuang ku hidup nya. Tapi kudu justru hidup tadi dia mengalihkan kreativitas nanti agama ras macam mungkin kabayuna nalika bade ngadamel tempat sihir dialogna kedah nyambung dina hartosna tos ieu teh ngabahas naon tos ieu ngabahas naon anu nyambung pisan di antara tilu kelompok ieu nya nyambung pisan kelompokna IPM kamu kelompokna itu gimana tuh semangat ya
awal di akhir. Ya, di awal di akhir nyambung. Ya, sanes saputan nu sanes ke sae sadaya. Dan pamingkeun dina penataan anak pas ieu naon sadah di perhatos. Ya, aya nu bade komentar ka kelompok sanes? Waduh, bisi di komentar kali. Ya. Sok ieu nya ada urang komentar batu pasti kita bakal di komentar kok. Betul. Dan anaon kami komentar mah positif mah ya. Iya. Ya. Atos tampil. Maka dikembangkan kelompok sarang anu individu. Disimpan di mana dia? Anu kelompok mah dina kertas, anu individu mah dina bukunya. Ya, tadi dia anak kelompok simpan we di dinya. Kelompok mana? Tapi itu dikisahkan. Atur nuhun, mandai kali deui. Ayo gara-gara mah kesimpulan dina dinten ayeuna. Tempa sindir teh umpama dina bahasa Indonesia mah berbalas pantun. Balas ampun. Nah, ready. Ya, nah. Pernah diperhatikan nalika tanpa sindirnya eta penghayatan. Disebut lentong atau intonasi. Lentong. Ya, terus lentong. Tapi lentong padanya ngabentenkeun a sareng kan itu sebenarnya ema sama ya jantan ya anu namina tempa sindir teh dina bahasa Indonesia mah sapertos berbalas pantun ya tekeni mangkat deui nalika urang di asrama aya naskah berbalas pantun oh ieu naskah dialog biasa atau drama biasa ya tekeni dirut deui aya namanya aya tos terang terus ngadamel malihannya gitu ibu dinilai hasilna saraelah insyaallah dina tampilan oge sarae ya kapayuna supados diperhatoskeun deui ya dina penulisan sareng sapentar kamari dina evaluasi ya evaluasi. Ayo evaluasi saya dibuka. Jelas. Jantan, kumaha sih raraosan kieu nalika ngadawa sisiran? Raraosana nah bunga, nah sedih, bunga. Pomo lamun atos dipin, konkeun jantan hiburan saru anu rajin maca anu bahasa Sunda jantan kecampana